ya Allah besok duduk di meja budak tadi duduk-dudukin meja gede hutang ke aju kolot nggak temireng kan antepkeun bajeng pangais nanti dinya watuh orenganan hutang ka hulu-hulu masya Allah kolot bae hebat eta ulah sok duduk di meja gede hutang ulah sok ngaremeh mantap pakir eta kolot masya Allah bae mah kolot asal urang ngaremeh bicara kan ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kolot urang embung pan susah teh jadi cokotan tah urut abah ge cokotan gusia tungtung nang mapan kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lamun dahar terepok terapi jasa piring teh telesang sia tesang kedah sia usuk aing balayah gitu moal menang nu geulis sia kan geus eta lamun sia menang nu geulis tah rapihan tah piring tah mun bisa mau ulah hiji-hiji acan anu caian uyup usia geulis yang mana maksud kolot mah meureunna dan atuh teu kudu ngumbah deui bae gitu tapi bener eta asal anu rambetek bedaharna rambetek tilok menang nu geulis tilok sok cirikeun gara-gara asal anu daharna rapi pamajikanna geulis mantap kita urang mulai ti kuari mun dahar nu rapi urut batur ge mun teu rapi cokot keterlaluan tuh mah lah jaga nu dizolim teh meureunnan caki Umar aing mah geus takdir Allah be ieu mah kos kieu caki Zaid anu nuduh kaki Umar bahwa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagawean sia murtad emang keluar tina takdir kabeh takdir kabeh Ki Umar mah geus deres lah meureun mah takdir ti Allah bae meureun mah kos kieu diduduh geus lah aing mah nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke kadege teh ku kisah takdir lain takdir tah mah pagawean hulu sia murtad teh kos kita ulah sih kade kos kieu lah meureunna aing mah sakieu ayana emang kunaon gitu aing dagang endog aju aja dagang endog terus nanjak jalan panjarore kuari atuh ngagibeg sepeda aing ngagebeg ngaguling popes kafe beak yang modal-modal geus nasib aing meureun kos kieu mah sadar pantah bagus tukang endog dah nasib aing meureun kos kieu geus aing mah sadar nasib lain nasib tah mah siana bae lalawara murtad eta sing ada urang ngasok ngomong gitu kan nasib itu mah lain nasib lalawara lamun kieu mah ulah mamawa nasib nasib mah memang bener nasib tapi dia lalawara tapi nasib ieu tapi kieu mah tah mah lain nasib segala siapa lalawara tah eta teh nganapikeun nasib berarti murtad beda saeutik teh ngagiclek tah beda saeutik mah ngagiclek mun kieu mah sia dek duh lain malah dagang endog acak-acakan meureun teu peupeus ka pabe angkorak goblok ieu pamimpin ieu rek ngaberesan jalan tolol jasa aja tuh tungtung nama ka pamimpin bae Pak maksudnya pamimpin lurah camat bupati apa gubernur pabe teh jelema keur mana mah kitu Bang gara-gara endog peupeus pabe kunya disarekan negara kos pamimpinan cakna ieu goblok jasa tolol jasa tapi lah nyadar yang kos geus nasib ti Allah meureunnan lah endog beak modal beak sepeda potong deh geus nasib ti Allah bagus apa jelema bagus sok ngaji mingguan meureun sanajan di tanggal pun tanggal langsung ge inget teh ka nasib meureun ti Allah geus kieu lah geus sadar we balik punya dipanggul sepeda geus dipotong pan gara-gara jalan teu diberesan pan ku pamimpinna nah balik siang caprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tama lain nasib tama lalawara sia bego murtad lain nasib data emang aya nu kaluar ti nasib mun kieu mah bener lain nasib nama nasib tapi sia lalawara henteu teh mah
bener tak nasibna memang nasib engge nyadar tapi kan sia lalawara henteu teman murtad tah lamun saking lain nasib tah mah lalawara sia eta geus murtad sing ada tah sia ada saeutik mah ngagiclek masyaallah nganapikeun nasib nganapikeun takdir Gusti Allah sia kunaon mah Zaid ngalamun bae nah sakana teh hirup geus eueuh harepan aing ambo hei deuleu Lampung lega Lampung Medan lega sia sempit amat sih hirup henteu lah aing geus eueuh harepan hirup emang kabogo aing di bawah batu atuh kabogo di bawah emang kan hiji awewe sejuta bintang di langit satu yang bercahaya oh budak anak bawa Oma Irama kajian hukum lagi sejuta bintang di langit satu yang ku cinta cintaku sudah ditumplekin semua atuh sia teh saku macai di ember teu disesakeun kabeh henteu aing mah geus dibikeun kabeh kanyana cinta sehingga tidak ada lagi tersisa aja ku bade ngeus moal kawin aing mah jakana teh geus eueuh deui awewe ya Allah ya si budak hei sia kunaon jadi frustasi kieu geus pokona mah Allah mah pokona lah geus teu ngarahmatan ka aing pegat tah frustasi ngaranna nah batur ge dihayu-hayukeun bae ka hayang aing mah geus pegat tina rahmat Allah geus aing mah geus teu dideuleukeun ku Gusti Allah teu diperhatikeun ku Gusti Allah geus aing mah mulai ti kuari moal kawin ieu budak di Lampung lah lega kene sia dikawin jeung monyet gaya ke misalnya sia frustasi jeung jelema monyet aya gajah aya cii sia kunaon kieu ya ulah sok aju frustasi kok sia teh lain geus pokona moal geus putus aing tina rahmat Allah eta geus pegat eta murtad eta masyaallah karim setik mangga dicek batur mah kawin 5 genep 7 keluar geus di aturannya nama hiji ge frustasi blon pan eta sia kawin geus sabaraha aing dihitung geus 50 kawin tapi opat-opat hiji 2 3 4 ka ieu tinggalkeun ke aing kawin deui aing bari geus 50 itu sia mah bu mikiran hulu nu leutik bae teh mah hulu nu gede teh dipikir-pikir ku sia geus kieu meureun nasib aing bagus sapunna ingat kan nasib bagus tak udah ingat nasib aing meureun gos kieu geus teu bisa dikumbah pan aya nasib bobo budak parah tama lain nasib tama cak nu saurang lain nasib tama gos kitu mah hayu ke nafsu tama lain nasib tama murtad dan ngomong isi ieu mah anu kawin bae deureus jak kawin bae teu murtad aya nu ngaharuan teu murtad Masya Allah tadu tak sing hade jasa sing hade atawa aya Kristen datang ke urang Ustaz ya saya agamanya Katolik terus saya datang ke sini mau masuk Islam oh mau masuk Islam iya tunggu dulu ya sebentar ya saya mau ke dapur dulu nih nah eta murtad tanya nata ridho jelema nu neuk Islam ridho nyana kana kakafiran si eta sulah ulah dingkekeun deui saya ke sini mau masuk Islam duduk ya ikutin syahadat ya langsung kecuali yang ngising jasa daripada ngaborok-bok di dinya yang ngising heula geus ngisi heula kek mau kemana Pak Ustad mau berak dulu nih saya habis makan sambal kebanyakan tunggu dulu sebentar berak beneran ngisi nggak beneran borocot beres gegeran kadinya deh tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan nu lain murtad Masya Allah dingkekeun lam yulakkinil Islam talibahu minhu atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam nah murtadnyana sebab ngantepnyana ridho berarti
karena agama selain Islam murtad. Allah awistamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan ceknya nanti kieu sabar heula nya sabar heula geus sagedeung we sabar sakira-kira sajam bae ke buan heula geus murtad ulah dingkeng langsung bae urang lamun nyaritakeun gos itu hidayah mahal nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun kunyana sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren hebat jasa kemudian nyana datanglah ke guru kula dek asup Islam di Jawa kemudian cak guru kula sekarang aja udah langsung sadar sekarang cak eta bos Gudang Garam saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya sama keluarga saya dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam disoting lah mencara kurang gampang itu mah cek guru teh gampang udah sekarang aja syahadat itu mah nanti kita bikin lagi acara enggak lah nanti aja saminggu doang saminggu datang Senin acara dek Minggu pak memeh minggu na eta kan ngaranna hidayah mahal jasa hidayah mahal Masya Allah tapi dulur-dulurnya terus Islam dulur-dulur terus Islam ngan bejana cak dulurna tapi ari syahadat di imam enggeus syahadat sorangan enggeus wallahu alam tah mangke kumaha di akhirat ya Allah ya Rabbi mantak eta ledidai di Mesir nyana boga itu kabogoh itu orang Arab nah ieu nyana langsung asup Islam di Mesir asup Islam balik ke Inggris eta dibunuh cara pembunuhannya seperti gitu aya nyana mata data nak masuk Islam biasa syahadat mendaknya jadi ratu nya sugih nya gelis ayatna nyana maca 2 kalimat syahadat itu batur mah kapal boga perusahaan boga nya jadi ratu di akhirat ka surga Aisyah susah ya di sia dagang rugi aya di sia gering aya di sia aju salat carang nah tapi tetep urang mah alhamdulillah iman ke Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dari orang mah sering ngaji sok kaju sadar na gereja sok sadar lah sediat beren gua Allah majikan marah ge majikan marah kak emang iya atuh kumaha aya dapur teu ngebul lah geus Allah ngatur beren lain masalah Allah ngatur kak atuh usaha atuh usaha aja kakak geus kala kebebeakan geus bandingan ku Allah bae beuh berak terah jadi wali temen tah di orang sadar tuh bajikan lagi ngerenyeng be sampai 2 pet 3 pet ka ditu nu atuh sadar ieu ya jelas dah atuh kak ya kakak dicarekan kuku lagi cek kitu-kitu kayak deh bae sarua kakak kula menyarekan kakak sarua jeung rekanan gunung tuh hartian geus lah atuh nu penting mah atuh urang dalalahar bae kongkorong jualin aya kene bae kongkorong atuh geulak kak meureun urang rumah tangga jeung kakak salah hitung-hitungannya kunaon mah kan urang baheula sok dihitung abeh mulus rahayu ya urang mah kurang mulus rahayu ya ai awak masalah leger nya ieu bae batur geus boga mobil boga motor rumah sepeda kan ulah sok ngomong gos gitu geus aya takdir ti Gusti Allah neng kawin jeung kakak geus aya tulisanna di Lauhul Mahfuz boga anak urang 15 geus aya tulisanna aju orang susah geus aya tulis lah kakak mah bisa ngan takdir melulu takdir dia teu kumaha deui nyatanya geus tangena eta kos kitu ngeunah lah tuh sapiran ungguan paeh doangnya urang sugan bae isuk para raeh gajah siapa sok aju kitu aing ngaji mah geunah babalik ka Allah deui lamun teu ngaji geus insyaallah kos ustazah dicandung ku salakina marah panjana ustazah ongko marah ongko pan itu bagus eta pan ari ustazah mah kuda ke oh bareng geus nasib bae geus aya tulisanna manan kiki di Lauhul Mahfuz
meureun aing teu kudu hese asup ka sorga ku sebab candung geus cukup meureunana geus kakabenya geus kawin deui cicing we pan meureunnya si ustadna teh eta Kang ngomong atuh geus kawin deui emang ai bebeja bisi marah itu bebeja atuh pan ngaranna geus kanyawan sebab aib amajikan mah leuwih hebat tibatan intel menelusuri ngan mah eta seukeut irungna seukeut asa irung intel teh sabaraha intel mah bin eleh bin masyaallah Kak imam ngomong mah geus kawin teh can geus kakak hampura bae lain masalah hampura kukula di hampura Kak cek ulah bajak tanggung hiji dua mah tilu abah Kak nu bener tah tuh mantep tah iya mah ustazah gitu tetep marah teh ingetkan asib kata ustazah cobaan abek anu jadi ustazah cobaan nyandung coba ustazah tah marah tah tentu mun marah sia ngaji bae unggal minggu ka Cilogok kan kakara dicandung mege marah dikira make ilmu na buada eta kos kitu tah aja sok malikeun nyana hei ulah sok aja kos kitu guruna can nyandung mun guru geus nyandung los tungtung nama kaing we kabeh teu beres nah ieu istamhala minhu talqinau kan qala law aya jelema hayang asup Islam diingkekeun tunggu sajam murtad atau ngupurkeun jelema Islam dikupurkeun tah mah jelema kufur kafir tah mah jelema geus balik ka nyana ulah sok ngupur-ngupurkeun jelema nu maca 2 kalimat syahadat adapun kadeuleu nyana rada kurang-kurang ucapan misalna nu kaluar di naon gitu ngegerokeun bae gerokeun nasehatan 2 mata ulah sok dikupur-kupur malikna ka nyana masyaallah karim sing ada atau lagi Zaid ka dieu Aisyah kadeuleuna ku aing hirup sakadaek sia ieu sia ku ari kerja di DPR man aing nyaho jasa sia kamari ieu mawa awewe emang aing teh nyaho emang sia nyaho aing rakyat tapi nelekeun sia awewe ku sia dibawa pan sia teh dewan aju korupsi aya di sia malah aing nyaho pan sia mengkonsumsi obat dah sia nyahoanan aing nyaho jasa sebab anu ngajualna bebe jakai nyata bener tah emang sia teh Islam sia kos lain Islam bae sia Islam kan sia Islam teh lain teu aing mah tah geus murtad ngajawabna teu aing mah tuh kan sia lain Islam lah sia Islam lah kos gitu mawaan awewe nya mabok korupsi terus eta mah kabair ji sia Islam teh lain si kurang teh kan kitu tah eta pembentuk nasihat maksudnya negor si Islam teh lain sih lain aing mah cak DPR teh misalnya murtad dari kakek nggak jawab lain berarti menyatakan ikrar bahwa dirinya lain Islam na'udzubillah min zalik wa min zalik Masya Allah loba jasa mang nah ulah sok adu kotok bae atuh geus teu lain zaman ku ari mah lamun endek ya lamun endek cross lain adu kotok mah zaman kamari ieu teh mah zaman jaipongan eta mah kos kitu mah teh mah zaman ngadu koprok teh mah kos kitu mah rolet di lembur ngadu kotok diteruskeun kene bae ku ari mah geus lain zamanna geus lain zaman ngadu kotok ku ari mah zamanna zaman internet zamanna ku ari mah zaman motocross zaman sirkuit ulah ngadu kotok bae ke di akhirat mamang ke ku kotok diadukeun ku ari kotok diadukeun ku mamang emangnya teh nyerieun kitu silih pacok nyerieun engke di akhirat cak Kangjeng Nabi ge di akhirat ye di poe kiamat engke mamang diteangan ku kotok diadukeun mamang
Tesieun setik-etik acang aing kopek kiamat murtad. Jawa eta sok ngomong ka situ kan. Kiamat tah aya tesieun ieu mah kiamat. La akhaful kiamat teh ieu mah tesieun kopek kiamat. Ke wong ke bae dongeng doang sama kiai kiamat ya can orang anu balik ti ditu. Eta murtad geus kitu. Teh ieu tesieun kopek kiamat teh murtad. Sebab eta mah intina teu percaya. Tapi beda jeung wali. Wali ngomong, ulah aing geus tesieun ka poe kiamat. Sebabnya geus deukeut jasa jeung Allah. Geus bahasa kos kitu teh bahasa pana. Bahasa pana jang dirina eueuh masalah. Sebab ngabahasana ge kamari anal haq, ulah Allah. Anal haq. Allah ya, sebabnya geus kahiji jasa. Sanajan cek syariat mah tangkap bisa dibunuh, tetapi jang dirina henteu murtad itu sieun bae kiamat atuh ja emang kunaon gitu teh sieun ja jeung Kangjeng Nabi sok kapanggih bae moal peuting jeung Gusti Allah sok kapanggih bae malah geus kabayang bae kiamat indahna di akhirat. Henteu ingat sieun saeutik-eutik aya can ka poe kiamat. Henteu nan kitu ngaranna teu murtad tah wali mah. Mun disedak urang teu sieun ka kiamat teu saeutik-eutik. Neraka. Neraka dipake ka sieun. Aya ka surga teh hayang, neraka tembung. Ayo maksudna ku aing mah hayang jeung Allah. Tah isi hatena kan kos kitu. Geus mun nyaritakeun teu sieun ka kiamat, teu sieun ka neraka. Eta mah tah kos kitu henteu naon wali mah beda jeung tukang ngadu kotok mantap tadi contohna ge tukang ngadu kotok atau man gaple ti jam 6 isuk-isuk datang ka zuhur datang ka asar mending mun menang eleh main gaple teh judi mah nu elehun menang tanyakeun ka nu eleh aing beak motor hiji tanyakeun ka nu menang motorna mana eueuh judi mah nu menang eueuh duitna nu eleh eueuh nusit paling nusit aya buka duit seberit 100.000 nanti mana tuh menang tisit di main aya teh materina dahar ku jelema teh hasil main teu ceulik datang kadaekeun salat deui urang kumaha bensin motor leumpangna kumaha bensin lamun bensinna murni motor bagus jasa mobil hebat jasa lamun di usian pertama wah hebat jasa komo lamun mobil di usian bensol hiber nguda garuda ujianana tapi lamun orang di usian dua tak merebet usian kurang minyak tanah jadi kacikupa datang ka teurup jago dorong kurang salah bensin sakjana kurang tadi bensin usian minyak tanah wah motor ge acak-acak awak kurang sarua esian coba ge hasil ti pamarentah awak kurang daekeun moal hudang peuting teu celik sanajan daekeun hudang peuting beurangna kakaleyengan peuting tas tahajud beurang kakaleyengan cak pamajikanna ka emang kurang itu bangun kakaleyengan mabok tahajud aing keur peuting puyangnya saya beurangna puyangnya eta bengsina cok kiai mah peuting tahajud peuting maca Quran beurangna aja biasa bae tuh si anu peutingna tahajud maca Quran wirid beurangna biasa bae bensina rapi bensin teu merebet urang menang ti pamarentah merebet kajen kumaha ye kiai cenah ulah sok kitu ki di dieu loba jasa pamarentah juga aja aing mah teu ngajakan pamarentah ngaji pamarentah kena ulah ngaji ka dieu mah antep kena sakalian jadi di neraka maksudna kitu. Parah amat pemerintah. Duit pajak mah Kangjeng Nabi geus nganyatakeun. Wang parah-parahna siksa di akhirat jelema nu ngadahar pajak. Ieu mah sakadar nyaho bae bejakeun ka Jokowi mah saha nyaho bae. Jeung moal dirobah ieu moal asal nyaho bahwa duit eta teh haram. Geus semet nyaho bae lamun henteu dibere nyaho-nyaho acan kan kabaya. Ieu mah asal nyaho bae pajak teh haram. Geus titik. Aya kiai pajak halal aya.
usul pikir ke main. Coba-coba pangnyatakan kayak lain mah kerja ditakeun murtad bolon eueuh. Engke aya usimna. Atuh aya usim dan ada dia kos nyogok pan geuring geus bejakeun usul pikir teh. Nyogok teh aya nu halal. Tah mantep cenah kos kumaha tah halal tah. Halal sebagian kan sogok menyogok ar-rashi wal murtashi finnar. Urang mawa motor kemudian di jalan teh aya polisi, urang disetop polisi, kemudian ditanya STNK, aya motor rapi ngan SIM teu mawa, tangkap tuh polisi. Ketika orang nyogok supaya ulah ditangkap ar-rashi wal murtashi finnar, eta nu mere jeung nu narima polisi jeung nu naik motorna jadi kerak neraka. Ye, emang kumaha gitu. Mentak polisi mah jadi sampah masyarakat ke ujungna. Coba eta haram. Kumaha mun kieu? Urang dek buru-buru ka Cisoka lantaran dulur urang muriang kritis, urang di bel siap urang naik motor der beneran di Cikupaya polisi trit aya bae jeung ieu. Ana SIM ada SNK aya motor aya kepentil-pentil aya kabeh helm make tapi tetap ditangkep bae. Wah kunyana dikata sennya nyalanya dikit. Sial teh polisi atuh hurung kene ngan saya digentit gitu tah kurang normal cek ini saya tah eta urang teh hayang lulus ieu mah supaya urang cepet ke Cisoka ieu lantaran dulur urang keur kritis urang di bel bae ieu mah demi kelancaran mere lain nyogok sama kos kitu mah sebab lengkap artinya teh lengkap surat aya SIM aya motorna rapi dan lain sebagainya geus tinggal ya silakan tapi tetep sen hurung ngan letik ngentit tetep jangan hayang sogok ku urang nah nu narima nama haram nu merena mah teu eta usul fikih teh datang ka dinya kumaha tadi usul engke ieu mah keur carita bayangan bae lanang aya kos gitu ala kadar tabayangan jadi ke kaluhur ge coba geus pajak ge aya anu halalan ala kadar eutik masyarakat itu nu narima tetep haram bae. Nah ieu keur carita bahwa nyana ngomong aing mah teh sieun saya tiga-tiga acan ka poe kiamat sanajan aing ngadaharan pajak bae teu aing mah teh sieun dah akhirat kiamat mangke bae. Nah murtad tesieun ka kiamat puguh nu mantak urang penting tadarruge ka Gusti Allah cerik eta tesieun jagangke geus badi kuburan urang ngabayang-bayang geus mangke kitu dihudangkeun baas dikubur kemudian ka masyar engke bakal aya timbangan urang ngabayang-bayang diri urang teh bakal seperti kitu be lamun kabeneran dosa urang anu loba leket timbangan kabelah kenca meureun moal teu urang teh cek malaikat ieu mah neraka bagianana bayangkeun neraka teh seuneu boro-boro engke seuneu geus jutaan tahun kakarak urang di imah urang kapanasan bae ge aya kompor ngegedug-gedug urang geus lumpat kahuruan saeutik bae ge urang geus lumpat kakarak kena rokok saeutik bae ge urang geus lumpat ieu urang ngaberanikeun diri terus maksiat ke Allah kemudian orang tengah bayangkan neraka ayo omong tesian ini maka kiamat tesian ini maka neraka murtad tak sing hade Masya Allah karim adain wa'adan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar bohong ada kos itu dah. Mana ada Allahu Akbar Allahu Akbar lah. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah nu Maha Agung. Bohong. Murtad. Ngadengin wazan, bohong siapa bohong. Murtad.
ngabohongkeun kana akbarna Allah. Masya Allah. Mungkin mah hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Woi, gandeng. Ente tahu tuh murtad. Ente ngan hampir-hampir guys dah. Atuh tah loba nu kos kitu mah loba. Keur ngarobrol buat nih kamu teh si budak adzan. Loba teh mah kos kitu mah loba. Eta berarti kan lain sadar nyana. Eta teh nu adzan teh ngabejaan. Itu waktu salat sih ulah ngarobrol bae. Komo keur maksiat mah. Ulah-ulah ngomong atuh. Enak ngomong buat nih budak adzan asa dicili aing bae goblok biasa. Henteu teman teu murtad tapi lamun dia mah hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Bohong sia. Nah, bohong karena ajakan salat eta murtad. Masya Allah. Kita rahasia guru teh mah kos kitu mah teu meunang dituturkeun ku urang, teu meunang dituturkeun nyana bae teh mah rahasia jeung guru. Batur nuturkeun ulah. Urang nuturkeun guru diajak ngariung wani keneh. Urang nuturkeun guru diajak salat wani keneh. Urang nuturkeun guru diajak zikir wani keneh. Urang nuturkeun guru diajak tahajud siap. Urang nuturkeun guru diajak puasa siap jasa. Balikan deui kuari. Urang diajak ku guru dititah dahar bareng jeung nyana saw. Leuwih ti siap tah mah. Leuwih ti siap. Diajak zarah siap jasa. Siap tah mah kos kitu mah. Kuari urang gitu nuturkeun guru dititah kitu sedekah siap keneh demi kaunggulan kitu pangkat siap keneh. Nah kuari cak guru teh kieu tuturkeun aing hayo pas waktu sholat waktu zuhur teh sholat guru asar teh sholat bingung murid kumaha nya ieu nya guru geus teh sholat ulah loba ngomong sia segala mikiran sholat segala naon tuturkeun aing ieu si aing nuturkeun bener apa teu ulah loba ngomong sia bener tah henteu aing tuturkeun magrib geus teu sholat asar geus teu urang nu biasa sholat titah nuturkeun guru teu sholat teu kuat urang dipisahan bae can kuat urang jeung guru can kuat memang kos kitu perjalanan kawalian mainnya cenah aya nu teu salat lain maksud teu salat datang ka mana ieu luluhna geus kos kitu bae teh urusan tarekat aneh bae geus aju dituturkeun ku batur atuh tah mah urusan nyana jeung guru hese nu mantak saha nu bisa dia hese nuturkeun guru mah kos kararitu teh nu tak ulah nuturkeun lamun teu dititah eta mah kan dititah kuari nuturkeun bae cek guru ulah nuturkeun aing mah sia-sia bae henteu kula mah deuk nuturkeun bae ulah siapa heula aing tah nu tadi mah dititah kudu nurut bae kuari mah teu dititah deuk nuturkeun bae atuh ulah nalika naik ka gunung ulah sia mah nuturkeun bae nalika ngojay jak ulah ge bisa ieu nutur cek ulah bisa naik ka gunung bisa ka leuweung bisa ya ngojay bisa pelbah ka seuneu ayo sia aing dituturkeun bae mah guruna ka seuneu tuturkeun aing tuturkeun geus sia titah ulah ge terus bae lah terus bae ge tuturkeun tutung ta eta teu meunang tah ketika ulah cak guru atuh ulah bae ketika nuturkeun ka jeung salah teu dimaksud salahna guru teh deuk ngopenan nafsuna deuk ngopenan lelembutan-lelembutanana supaya urang bisa ngobrol jeung Gusti Allah. Urang mah pan ngobrol teh jeung nafsu, pan aya ahli tarekat mah ngobrol jeung Gusti Allah per detik-detikna. Cek Gusti Allah lempang, cek Gusti Allah salat, takbir. Sing ada teh pikiran, ulah ka ditu sia teh keur dibimbing ku aing, cek Gusti Allah. Eueuh deui pembimbing nupang sagalana mah aing. Lurak-lirik ulah lurak-lirik sia mah keur dibimbing ku aing. Aya nu liwat ulah sok neuleuh bujur, nah sekarang ngagitekna di deuleu. Keur salat sih mah neuleuh ngagitek. Waduh. Cak pikiran orang kos inul bae batal sia geus datang ka inul lain usul ilallah usul ila inul dibimbing urang teh titah kos kitu tah moal bisa teh kos kitu mun teu zikir jeung tafakur jeung hidmat ka guru moal we kajen ku kumaha ge tah eta teh keur carita metode ari anu dicokot mah ku Gusti Allah langsung ditarik ku Gusti Allah nah murad ngaranna henteu ngaji deui
ente suluk deui ujug-ujug boga kaistimewaan kadele ku urang hajunya anak ge ibadahna pohara jasa dimurod mah kos ki Fudel bin Iyad atau dimurod ti leuleutikna keneh atau dimurod mah urusan Allah tah mah ku Allah nek dimurod kos nabi atau ti leuleutik keneh dibimbing masum ieu ge dek dimurod ku Gusti jadi aya nu dimurod aya murid melalui suluk ngaji heula sanggeus ngaji dinyayankeun diberes sinar ilahi ku Gusti Allah di hatena nah ieu lolobana mah kos kieu nu meunang ngaijazahkeun ka baturna murid nu murad mah teu bisa sebab teu boga silsilah meunang ti sahanya praktekna ka murid kudu kieu teu bisaeun tah mah ngaranna laduni langsung ti Gusti Allah nu bisa ngaijazahkeun mah nu puguh belajarna alif ba ta sa jim kakarak ulah kitu kieu ulah kitu kieu engke geus berangkat mah masing-masing atuh mangga bae mantak aya murid ngelehkeun guru dina toriko ge sarua aya muridna mah ieu teh ngan sakadar sakitu pangkatna misalna ngan pangkat walina wali teh ngan sakadar walina kitu nu jaba aya mah pangkatna kok jadi muhtar mah pan wali muhtar mah ngan 3 saumur hidup dunia ngan 3 paeh hiji tambahan aya imamani ngan 2 aya autad ngan 4 Imam Syafi'i diangkat jadi wali autad kutub dina autad tah eta teh ngelehkeun guruna tuan Abdul Qadir tuh ngelehkeun guruna sarua bae tah naik bahkan guruna ge geus caritakeun bahwa murid kula anu bakal jadi kutubul aulia mah kula ge aya di handapeun nyana tah eta tergantung dah nah ieu nu bisa ngaijazahkeun teh anu belajar dibimbing nah kabelah itu udah cerdas lempang sorangan ka timit mana ngamimitianana nah ieu nu dicaritakeun tadi dahaga urang hayang usul ilallah parabotna geus aya ilmuna kuari urang berangkat ninggalkeun dunia jeung makhluk menuju usul ilallah ku cara zikir jeung tafakur hidmat kanu jadi guru sesuai jeung aturan anak berangkatlah nah terus di dieu wa yuqalu al ahwalu mawahibu diucapkeun ari ahwal mah pamere wal maqamatu makasib ai maqamat maqam eta adalah diusaha wa kasbuha huwa taqaddumul ahwal alaiha ka'annaha nataijuha ngasabna kana maqam eta adalah diheulaan ku ahwal ka'annaha nataijuha seakan-akan natijah daripada awal eta adalah maqam wa qaulul ahwal mawahib yakni ba'da taharuf fi jalbiha qaskuma ka khalqil awaid batur tipe ting sare ieu mah hudan kharqul adat ngaranna kemudian kitu batur dahar ieu mah henteu eta ngaranna kharqul adat batur manginum nya nama henteu batur beuh nu ngarokok ieu ngarokok kharqul adat ngaranna batur mah teu ngopi nya ngopi kharqul adat eta kabawa ku juri eta nu batur mah keur ngaji eueuh nu nundutan nya nama nundutan kharqul adat sarua bae eta ge kabawa ku setan eta tak ikut kharqul adat jadi adat-adat kebiasaan manusia kebiasaan makhluk ditinggalkeun ku urang eta teh hese kumaha ngamimitiana nah lamun urang eueuh guruan hese madak makelah guru cing coba kumaha kieu ya guru beat ngaranna kuari hiji awas jauhan kabair mangga nyaho sia ka kabair nyaho besi kurang nyaho ditulis mantak Mama Bakri nulis sela kabair padahal mah geus loba dina kitab-kitab kabair tapi lantaran ieu endek dimuridkeun ieu kabair dage ditulis ku Mama Bakri sempur dina kitab torekatna nulisan heula nya kabair teh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 kabair asana jang teu 40 wae dina fikih mah kan ieu mah thariqah kabair teh ditambah urang guruan mah hese tapi lamun aya guruan jadinya ho sing ade ieu kabairnya ieu nya sing ade tah sia kudu dijauhan ieu kabair dibaca ku muridna bo kabair teh urang mah nu nyaho teh mabok zina maling judi maehan eta kabair anu geus jelas tah kos kadar itu korenganan aya 40 dina tarekat mah kabair teh
pandek usul ke Allah beres. Nah ieu nu sogoirna ieu nu sogoirna leuwih loba sogoir geus tinggalkeun ku sia nu kabair, tinggalkeun nu sogoir, urang nuturkeun eta bakal khariqun lil adat. Naon sababna? Sebab beda jeung kita pikir ku eta bae ge geus beda urang bakalna geus beda bakalna tah ku eta bae ge heulana encan nae ka ditu lantaran naon? Lantaran pugu jalurna. Batur mah nyebutkeun kabair teh nu tadi teh ya ieu mah macem-macem kabair, sogoir teh macem-macem. Geus urang bakal beda jasa jeung batur dina tingkah-tingkah urang, padahal urang teh can sakumaha kakarak datang ka sogoir jeung kabair, kabair jeung sogoir lantaran make doktrin kabair jeung sogoir tas sakieu kabair tas sakieu sogoir ku ngalaksanakeun eta bage urang geus kadeuleum beda ge bakalna jeung batur geus bakal beda. Dahar mah dahar bae, tapi daharna ukuranana ukuran jang salat bae. Mun urang ngalaksanakeun berarti mun urang ngalaksanakeun urang tepat, mun urang teu ngalaksanakeun eta dosa. Dina ilmu tarekat mah leuwih ti kabutuhan dosa. Terus kabelah dina waro watu dakikul waro anjeun kudu nganya-nya kana apik sok timbulkeun di diri maneh apik. Apik awas mimiti dahareun kudu apik, inumeun kudu apik, awas awas kudu apik cak guru dina kitab da dibere kaapikan urang teh ieu awas kudu apik nya sing ade mbak bogana kendaraan bogana baju dan lain sebagainya kudunya hokokot soranana diapik-apik urang bakal khariqun lil adat ku geus sakitu bae nuturkeun metode eta bae ge bakalna geus khariqun lil adat urang. Guys, kabairna dijauhan, sogoirna dijauhan, warokna kurang ditimbulkan kuari kurang, mulai yakin ayah ka Gusti Allah, pasrah ka Gusti Allah, taslim jasa ka Gusti Allah. Guys ayah sorangan bakal timbul. Leban kabairna nu tadi geus ditauhan jauhan sogoirna geus kemudian warokna kurang geus ditimbulkeun ku ari kurang mah pasrah ka Gusti Allah teh geus aya nyai-nyayan sorangan bakal nyai-nyayan soaran otomatis bakal aya ngeunaheun hampa make metode ngaranna make metode nah kuari geus eta mah urusanana kos kararitu. Nah kuari mulai mata jeung ceuli dikaallahkeun. Ulah aya nanaon di jero hate kunu tadi geus dilaksanakeun urang geus bisa. Kos belajar nulis hayang bagus urang nulis atuh henteu udung teu nuturkeun tulisan teu henteu make metode digentur mah aya nyeun alif cara nyeun alif kos kieu ye urang dipagahan nyeun alifna kieu ye nyekel kalamna kieu penana nyokotna kieu ye tet nyeun alif nya ba kieu ye dideleukeun urang deuleu ye tah nyeun ba kos kieu cet tak kos kieu terus ain oge pak dideleukeun teu menang teu deleukeun kieu ye carana lamun nyeun ain kieu set tuh eureun ka dieu puterkeun ieu kabuter-buterkeun kalamna kudu dideleukeun ku urang awas mesti salah puterkeun set puter ka dieu puter tet aya tipis kadal nyeun dal kieu ye tet tah sok eta bae heula teu meunang urang tulis nu lain nulis eta bae alif kudu akur menang ti guru cara nak kieu cara lamun urang teu daek akur bae bebeja ka guru kok alif pula mah teu akur bae bengkok nu teu bagus bengkok mah oh balikan deui kieu ye carana tek set nah nyeun alif sok oh heueuh ba kok teu akur jeung guru bakal diakurkeun bebeja urang ka guru lamun can akur mun geus akur sok urang laksanakeun nah ieu kakarak secara global hungkul oh jaheueuh nya kos kitu tinggal pasrah ka qadar geus lamun urang pasrah ka qadar mah nikmat bae nikmat ngeunaheun moal aya ngarasulak ka Gusti Allah ngeunaheun jasa tiis kana hate urang guari hirup datang ka dieu di naon kitu ngaran urang sadar ieu nang papasena Allah datang ka dieu teh des beres tinggal orang kuari menuju ke hareup nu enggeus ka tukang teh ya dosa malulu berarti lantaran urang teh ku sakieu ku salat 5 waktu jeung naon kitu ngaranna rawatibna jeung wiridanana engke di mana urang diangkat dari pangkat solihin eta salat urang teh asa dosa eta urang salat urang eta asa dosa diangkat jadi wali di pangkat solihin teh urang asa dosa urang teh nobatan kerja di solihin ge ieu teh teu kaburu bae
henteu kaburu lain teu kaburu teu anggeus-anggeus ditobatan bae urang eta kos kitu. Jadi lain nobatan itu lain nobatan kabair sawae nobatan urang di pangkat solihin ge ieu teh teu anggeus-anggeus istighfar deui tah. Jadi kuari mah hayang tunduk kana qadar Allah. Nah ieu bakal timbul khawarik tidinya timbul sorangan wa kaunul ahwal mawahib yakni ba'da taharruk ijal biha kataharrukil awaid wa huduri hal dzikri hadir jeung riungan zikir lain riungan zikir cara urang lain khusus ahli-ahli beat eta babarengan mungkin unggal poe mungkin saminggu sakali mungkin sabulan sakali aya perkumpulan disebut halqah riungan zikir itu bebas khusus bae jang ningkatkeun jeung guruna engke guruna mere cara la ilaha illallah ke kanyahoan salah ye salah ta zikirna salah gidegna make gideg heula make napas heula ke geus beres naek engke kanyahoan nu salah ke kanyahoan nu bener engke geus jadi nama teu kudu budak gideg geus jadi nama jak geus perasaan urang teh aya di lautan ilmu Allah urang aya perasaan aya di lautan basar Allah urang teh aya di lautan sama Allah hasil tapak urang teh geus tikelekep dina ilmu Allah geus bae urang keur kuku bage babarengan jeung Allah bae di masjid asa jeung Allah di majlis asa jeung Allah di mushola asa jeung Allah atuh di kota asa jeung Allah di leuweung asa jeung Allah nu matak nya mah teu kahalangan ku rame teu kahalangan ku nanaon sanajan di nu rame Allah bae hate teh nu rame-rame teu kadeuleu ku nyana sanajan kadeuleu eta teh dianggap ku nyana hiji Allah bae teu kakarak secara global bang hulanan tah nek jadi wali teh kahorkil awaid wa huduri hal dzikri wasima jeung ngadenge mata parugil batin ke anjuran-anjuran Gus Guru bari batin urang kosong nanaon hanya ngadengekeun we ti guru sehingga urang bisa meraktekeun naon hasil ti guru kosongkeun minal alaik tina alaqo tina dunia tina makhluk tina nafsu tina setan urang ngomong kitu ku hese amat ku cara metode nu tadi bakal eueuh sorangan urang kuari kita ulah resep kana dunia moal bisa kajian ku kumaha ge dipaksakeun ge moal bisa lantaran urangna encan berangkat ketika urang geus berangkat nah kun ninggalkeun ieu resep dunia eueuh sorangan komo lamun urang geus dibere ku Gusti Allah kalazatan zauk ngeunah horenganan zikir teh ngeunah horenganan salat teh geus pohoan bae kana dunia dibere ngeunahin salat teh Allahu akbar hese nyaritakeunana ngeunah eta lantaran naon ka sisi ka gigir ka luhur ka hareup Allah sedengkeun urang teh nyieun Allah urang bebarengan jeung nu nyieun engke bakal balik ku Allah bakal ditanya ku Gusti Allah urangna kuari geus deukeut jeung Allah nikmat amat naon hartina jahe nanaonan naon hartina gadis Lampung nanaonan nu aya mah ribut malulu nanaonan naon hartina baby band naon hartina pabrik dibandingkan pancak Gusti Allah sia jeung boga sia panu aing sia jeung nu milik ku sia panu aing ai siana kuari jeung geus deukeut jeung aing teu nganggap urang kana naon nu aya nah iyalah sakadar metode cara heula geus urang ulah sosolonongan kuari mah urang keur syariat nyareat bae ngan urang sabisa-bisa naon anu sok dibacakeun ku guru dipraktekeun urang tuturkeun ulah ria sabisa-bisa urang ulah ujub sabisa-bisa urang jeung adab-adabanana sabisa-bisa urang eta ge sarua bae pos kitu ge ngan encan make bimbingan khusus doang ai dina zahir mah bakal akur jeung bakal ngeunaheun sarua salat ge ngan ngeunah biasa bae encan ngeunah nu sakumaha moal ngeunah nu sakumaha dibimbing ku guru ngeunah mah ngeunah tatadina coba ge nu tatadina urang usolli sejak ulah salat fardu zuhur 4 rakaat capek teh salat ka situ lain lalagan capek bae sok tinggalkeun geura Allahu akbar Allah nu maha agung bakal hampang Allahu akbar ih ngeunaheun salat ti peuting teh sababa rakaat ieu mah lain lalagaan urang mah wani sumpah lamun urang make Allahu akbar menang 4 menang genep ge capek tapi orang lah Allah mah nyahoeun ieu
urang nu mantak hudang ge dihudangkeun ku Gusti Allah nangtung tengah peuting ieu teh pan nyahona urang tahajud jadi Gusti Allah atuh Allah teh nyahun men urang dijieun ge nyahun geus Allahu akbar hampak teumpang sia diuk sia kicep sia dengekeun ku sia sok sia geus eta teh hese hayang datang ka perasaan bahwa urang teh ya aya dina tungtung curug Allah cek ngomong sompral nama tak endek datang kadinya mun geus datang kadinya wali ngaranna mantak baca hikamna dibalikeun sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar kahayang urang teh moal bisa ngabedah kana qadar Allah atuh ai kos kitu mah urang tuturkeun atuh qadar Allah jak kahayang tinggal kahayang ai cak qadar mah henteu bae urang henteu ai cak qadar heueuh mah heueuh bae urang nuturkeun qadar yuk atuh eta nu bagus mah cara nuturkeun qadar ieu lah kudu boga guru nah ieu nu hese ge dengan guruna eueuh cenah mah atuh aya satungtung dunia aya can kiamat guru torekat aya coba cenah pangneangankeun atuh guru torekatna guru torekat mah kadang-kadang babarengan jeung urang kadang-kadang ngobrol jeung urang kok atuh teu nembongkeun jeung teu mere atuh pun siana can siap encan siap kacangna geus aya jagongna geus aya dek dipelakeun ari encan digaru-garu acan mah endeu kumaha melakna kacangna geus aya parena geus aya sawahna can dipacul-pacul acan mah atuh deuk kumaha ditandurkeunana geus dideuleulah kesiapan tanahna ieu nak dipelakan pare woh lamun geus diwaluku geus digaru geus siap kakarak ditembongkeun ieu bibitna kieu cara melakna ieu deuk melak kacang mana tanahna tah ieu zikirna geus aya nu deuk mere zikirna geus aya lahanna nu can aya dibalikin kayak bakal dibalik sorangan orang sababikul himam la takhriku aswarul aqdar jakabeh ge ku qadar Allah atuh urang teh moal bisa nabrak karena qadar Allah kahayang tinggal kahayang ai bertentangan jeung qadar Allah nu menang kajen ku kumaha ge urang hayang kawin jeung itu cak qadar Allah henteu bae urang embung kawin jeung itu cak qadar Allah kawin mah kawin bae urang teh hayang sugih cak qadar Allah susah bae urang hayang susah cak qadar Allah sugih bae oh ai kitu mah atuh maningan ge urang pasrah kana qadar eta lah nu dimaksud ku wali eta lah nu dimaksud ku hikam ngan deuk pasrah kana qadar Allah na kudu aya nu nungtun nah ieu lah metodena tepati dijerokeun teh nya beusi urang pindah ulah urang mah kom salat bae maka zeke lamun geus beat mulai teh kitu sorangan oh jah heueuh gerak urang ternyata digerakkeun ku Gusti Allah horenganan je atuh hirupna ge nang pamere Allah geus datang ke ajal mah dicabut ku Allah atuh kunaon atuh urang meta sorangan nu mantak ulah meta sorangan arif nafsaka minat tadbir senangkeun diri maneh tina urus dunia pamaqoma bihi gairuka anka la takum bihi bidafsik di mana-mana urusan dunia aya nu ngurus Allah ulah sok milu-milu ngurus siapa ibadah ka Gusti Allah dunia aya nu ngurus urang mah lain ari ibadah nu dititah ku Allah henteu ari dunia nu diurus ku Allah kurang diurus ai sia ikut campur urusan aing cek Allah bloon amat balikeun ku urang eta mah makom syariat lamun dimak aya pelatihna teh dan lain-lain sebagainya urusan dunia turun ke jalur khusus ulah aya di jero hati dunia ulah aya di jero hati makhluk ulah aya di jero hati nafsu ulah aya di jero hati setan geus mengenal Allah tah deuk ngaleungit perjalanan makom ieu nya aya 7 ieu makom teh carana gitu makom teh aya 9 tafakur sok mulayan zikir biasa tips sebenarnya Allah kemudian tafakur ka Gusti Allah jadi nyaritakeun dina hate teh merenung kana keagungan ti mimiti keagungan makhluk-makhluk Allah menuju ka Allah bersilsilah urang teh jeung khidmat ka guru kumaha cak guru ulah-ulah keur bener keur salah naga lakonan bae sebab ieu guru teh endek ngaluluhkeun nafsu urang teu meunang ditentang guru tarekat mah kajen teuing salah tapi lamun urang teu norekat salah ulah tapi lamun urang norekat urangna norekat kamanehanana tah haju salah urang diinstruksikeun kudu terus bae kajen teuing salah sebab teu dimaksud etana nu dimaksud ieu nafsuna neuk dileungiteun kita rahasia guru teh mah kos kitu mah teu meunang dituturkeun ku urang teu meunang dituturkeun nyana bae teh mah rahasia jeung guru batur nuturkeun ulah urang nuturkeun guru diajak ngariung wani keneh urang nuturkeun guru diajak salat wani keneh urang nuturkeun guru diajak zikir wani keneh urang nuturkeun guru diajak tahajud siap urang nuturkeun guru diajak puasa siap jasa
balikan deui kuari urang diajak ku guru dititah dahar bareng jeung nyana saw leuwih ti siap tah mah leuwih ti siap diajak zarah siap jasa siap tah mah kos kitu mah kuari urang gitu nuturkeun guru dititah kitu sadaqah siap keneh demi keunggulan kitu pangkat siap keneh. Nah kuari cak guru teh kieu tuturkeun aing ayo pas waktu sholat waktu zuhur teh sholat guru asar teh sholat bingung murid kumanya ieu nya guru geus teh sholat ulah loba ngomong sia segala mikiran sholat segala naon tuturkeun aing ieu si aing nuturkeun bener ah bantu ulah loba ngomong sia bener tah henteu aing tuturkeun maghrib geus teh sholat asar geus teh urang nu biasa sholat titah nuturkeun guru teh sholat teu kuat urang dipisahan bae can kuat urang jeung guru can kuat memang kos itu perjalanan kawalian mainnya cenah aya nu teu salat lain maksud teu salat datang ka mana ieu luluhna geus kos kitu bae teh urusan tarekat aneh bae geus aju dituturkeun ku batur atuh tah mah urusan nyana jeung guru hese nu mantak saha nu bisa dia hese nuturkeun guru mah kos kararitu teh nutak ulah nuturkeun lamun teu dititah eta mah kan dititah kuari nuturkeun bae cek guru ulah nuturkeun aing mah sia-sia bae henteu kula mah deuk nuturkeun bae ulah sia-sia bae heula aing tah nu tadi mah dititah kudu nurut bae kuari mah teu dititah deuk nuturkeun bae atuh ulah nalika naik ka gunung ulah sia mah nuturkeun bae nalika ngojay jak ulah ge bisa ieu nuturkeun cak ulah bisa naik ka gunung bisa ka leuweung bisa ya ngojay bisa pelbah ka seuneu ayo sia aing dituturkeun bae mah guruna ka seuneu tuturkeun aing tuturkeun geus sia ditah ulah ge terus bae lah terus bae ge tuturkeun bulu tutung ta eta teu meunang tah ketika ulah cak guru atuh ulah bae ketika nuturkeun ka dieu teh salah teu dimaksud salahna guru teh deuk ngopenan nafsuna deuk ngopenan lelembutan-lelembutanana supaya urang bisa ngobrol jeung Gusti Allah. Urang pan ngobrol teh jeung nafsu, pan aya ahli tarekat mah ngobrol jeung Gusti Allah per detik-detikna. Cek Gusti Allah lempang, cek Gusti Allah salat, takbir. Sing ada eta pikiran, ulah ka ditu sia teh keur dibimbing ku aing, cek Gusti Allah. Eueuh deui pembimbing nupang sagalana mah aing. Lurak-lirik ulah lurak-lirik sia mah keur dibimbing ku aing. Aya nu liwat ulah sok neuleuh bujur, nah sekarang ngagitekna di deuleu. Keur salat sih mah neuleuh ngagitek. Waduh. Cak pikiran orang kos inul bae batal sia geus datang ka inul lain usul ilallah usul ila inul dibimbing urang teh titah kos kitu tah moal bisa teh kos kitu mun teu zikir jeung tafakur jeung hidmat ka guru moal we kajen kumaha ge tah eta teh keur carita metode ari anu dicokot mah ku Gusti Allah langsung ditarik ku Gusti Allah. Nah murad ngaranna henteu ngaji deui henteu suluk deui ujug-ujug boga kaistimewaan kadeuleu ku urang hajunyanana ge ibadahna pohara jasa dimurad tah mah kos ki Fudel bin Iyad atau dimurad ti leuleutikna keneh atuh dimurad tah urusan Allah tah mah ku Allah nek dimurad kos nabi atau tileleutik keneh dibimbing masum ieu ge dek dimurad ku Gusti jadi aya nu dimurad aya murid melalui suluk ngaji heula sanggeus ngaji dinyayankeun diberes sinar ilahi ku Gusti Allah di hatena. Nah ieu lolobana mah kos kieu nu meunang ngaijazahkeun ka baturna murid nu murad mah teu bisa sebab teu boga silsilah meunang ti sahanyan praktekna ka murid kudu kieu kudu kieu teu bisaeun tah mah ngaranna laduni langsung ti Gusti Allah nu bisa ngaijazahkeun mah nu puguh belajarna alif ba ta sa jim kakarak ulah kitu kieu ulah kitu kieu engke geus berangkat mah masing-masing atuh mangga bae mantak aya murid ngelehkeun guru dina toriko ge sarua aya muridna mah ieu teh ngan sakadar sakitu pangkatna misalna ngan pangkat walina wali teh ngan sakadar walina kitu nu jaba ai imam pangkatna kok jadi muhtar mah pan wali muhtar mah ngan 3 saumur hidup dunia ngan 3 pae hiji tambahan aya imam mani ngan 2 aya autad ngan 4 Imam Syafi'i diangkat jadi wali autad kutub dina autad tah eta teh ngelehkeun guruna tuan Abdul Qadir tuh ngelehkeun guruna sarua bae tah
naik bahkan guru lagi ceritakan bahwa murid kula anu bakal jadi kutubul aulia mah kula ge aya di handapeun nyana tah eta tergantung dah nah ieu nu bisa ngaijazahkeun teh anu belajar dibimbing nah kabelah itu udah cerdas lempang sorangan katimi gimana ngamimitianana nah ieu nu diceritakeun tadi dahaga urang hayang usul ilallah parabotna geus aya ilmuna kuari urang berangkat ninggalkeun dunya jeung makhluk menuju usul ilallah ku cara zikir jeung tafakur hidmat kanu jadi guru sesuai jeung aturan anak berangkatlah nah terus di dieu wa yuqalu al ahwalu mawahibu diucapkan ari ahwal mah pamere wal maqamatu makasib ai maqamat maqam eta adalah diusaha wa kasbuha huwa taqaddumul ahwal alaiha ka'annaha nataijuha ngasabna kana maqam eta adalah diheulaan ku ahwal ka'annaha nataijuha seakan-akan natijah daripada awal eta adalah maqam wa qaulul ahwal mawahib yakni ba'da taharuf fi jalbiha qaskuma ka khalqil awaid batur tipe ting sare ieu mah hudan kharqul adat ngaranna kemudian kitu batur dahar ieu mah henteu eta ngaranna kharqul adat batur manginum nya nama henteu batur beuh nu ngarokok ieu ngarokok kharqul adat ngaranna batur mah teu ngopi nya ngopi kharqul adat eta kabawa ku juri eta nu batur mah keur ngaji eueuh nu nundutan nya nama nundutan khariqul adat sarua bae eta kabawa ku setan eta tak ikut khariqul adat ye. Jadi adat-adat kebiasaan manusia kebiasaan makhluk ditinggalkan kurang eta teh hese kumaha ngamimitiana nah lamun urang eueuh guruan hese